samanang qalila haju ditinggalkeun kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan mercy nu kunyana di papaket eta mercy jeep teh anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh Ibu Tin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun tek nolna ka mana ye teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh dia mah ngana geus 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tah lah 100 juta lah masih main ge asal geus bangsa teh ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantikeun kalkulator kos kitu kan geus jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya nah hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu ai yang meureun jeung susah sok resep jeung seurikeun asa hiburan jeung susah teh sebenarnya ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta mah samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh hebat baloba mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh ge zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang saya ieu mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener teu jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu teh urusan teu nyurup iya keur carita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indahna mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina kunyana tapi hese dek nerapkeun hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan di kana endi saya ngaji maring aku bae sia mau ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita
ana demi samanan kolita. Nah, dengan berbagai samanan kolila, dunia ditinggalkan ayat ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi, tapi ka pendopo deui, ulah nyileh ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan kolila. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan kolila. Ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Tapi urang kuari nu jeklan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan kolila. Gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan kolila kajen teuing di akhirat dibeulem ge kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan kolila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan kolila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantun ya Allah ya Rabb Masya Allah karim hanya samanan kolila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kurang teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan teman ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na di plat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kangjeng Nabi digeroan kan ku ini. Ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus bae. Ya Jibril man hadhi sahayata oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Sekarang bau nini
Aya jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun ini geus kararieu tuh. Kan ini mah bau hangru. Tuh, apa ya nama tuh? Saya heran ini mah sanajan make esprek we. Disemprot misalnya kurang set tetep kambe bae. Cek ini wah sia cenah gitu. Marah ini. Oh, nyawan bae. Dan aing geus sia ka imah ka ambe. Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Saha nu resepeun kan ini iji tinggal ini mah, belu ini mah, gila tinggal ini. Nah, ieu kan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke, masyaallah karim. Mantap, wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan Kocombera. Tibatan Kocombera. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup teh tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh gorenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah. Nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh Kocombera nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah maot keur mujina teu hayang jasa kana eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa teu hayang sabasakali. Mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia hajur rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah. Sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajur kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah karim. Lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh
Urang dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Parah. Eta ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri urang. Mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Aya nu salamet kumaha tuh? Nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok udah dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Udah dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu. Udah dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul igel lepas dog aing salah tentu teh ngomongnya si beuteung naho tah eta kos kana ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur sabaraha? Ieu teh mang haji dah. Geus besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun
kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa wari kemana Mang Haji tinggalkan itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari kemana tinggalkan hari itu pet anu sabah petnya lo mau jenderal wari jenderal gajah modar sarua itu periwit saya polisi periwit ngagantung jalan mana itu kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia dah sok randapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata harengkos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanian ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalika ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh di sate sia kajen hukum sate embes deungit sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap da sekejap da deui ya detarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadduan sabilih ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasadduan sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese jasa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu deh besi bae nu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek yang jaya teh inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman lamun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek
Masya Allah. Komo orang Arab blak blak blak, ya Allah. Tambah deh orang Arab anu selon jeung tarang blak muncul nur lagi ya. Lu itu mah eta secara simbolisnya jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang salaman blak. Nah ieu secara simbolisnya urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolisnya naon make tarima meuli nyaman. Jadi itu tarima ngajual ijab kabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolisna tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman. Nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa tah kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau ieun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah. DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat ente ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum. Ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana. Paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahwat au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awlamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun almar'atu mataun wa khairu mata'iha almar'atu sadaq berarti awewe eta dunia awlamastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia
Nah ieu bergelut lamastumun nisa dunia Kalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh balam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu tayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kade sia kade nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ya ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup ku saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan ka dinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi samanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap hei istarau bi ayatillahi tsamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji mah kieu
Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Eta apa deui? Aju teu mandi deui tadi. Aduh. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Tok besi Zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja Pendi ke Jakarta ngehandek naon kita ziarah ke Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Trek geus. Terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambet dijauh kene saha datang ka ambet. Ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil. Dek datang hiji jelema, almarhum abah baik. Ayah hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang, wes. Berarti cakulanya ada keur nungguan ya. Bener bae. Padahal mah jelema susah. Geus lila, karek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Saknya jelema biasa. Aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang oh ieu teh naon barang datang ka dieu hees bae. Abah teh kitu ge abah. Beda udangkeun bah aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun. Abah sia udangkeun tuh, aya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawat lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sama nangkolila laletik hina bau. Masya Allah kan lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel uraja dititah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santri teu betah. Motok wali majelisna bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki ora ono. Leia. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Kok mau dahareun kok mau didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tina lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadeuleus sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok haju nya nguyup nya nguah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya kieu teh gua ndek ieu naon ngaranna ndek
pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae tuh hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara sagala nyieun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lumater engke gerage haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener lagi mau beneran ya mau bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus bere tagakolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah keur gambaran mah di Cianjur aya Cianjur wah jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri nu ngondang ngariung jermana jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula war kebelah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka mah terus kula mah janya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh itu jauh naon ya nama mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji kadinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas
kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasaddu an sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dedeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere bentam mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku karena kesalahan-kesalahan ja orang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkan ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah ciria